Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wilujeng tepang deui wilujeng sumping deui di Tikoro TV. Sakumaha requestan ti pamiarsa anu sok nonton Tikoro TV. Lain hoyong disumpingkeun sejarawan jeung legend Tikoro eta Abah Idin. Nah, Abah Idin teh salah sahiji sesepuh urang nu aya di lemur urang di dieu. Tah anjeunna meureunnan generasi anjeunna mah geus tinggal sabaraha hiji deui lah nya, tinggal saeutik tah ieu meureunnan saksi sejarah saksi hidup lemur urang nu aya di Koropeak teh ieu Bah Idin. Bah sehat Bah? Sehat Bah? Bah sehat? Sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Sorong teu ibu rada kenceng. Lain ngadongeng ke zaman baheula Bah. Ke zaman harita lemur Koropeak juga kumaha Bah? Jiga kumaha baheula Bah Koropeak Bah? Geus sigal magrib teh geus sepi asar oge. Magrib teh. Lohor asar teh geus ngarungsi teh geus eueuh cep geus teu bisa ka mana-mani kitu zaman goromalan. Ari imah di dieu nu mimiti saabah di dieu imah. Imah di lemur ieu. Nu pertama misalnya Pangungsi we atuh. lain imah nu saha baheula? Abah geus lila meureunnya Bah. Geus lila kudu di dieu mah Abah. Heeh. Saha di paling anu di kidul Palmang Enon. Heeh. Sawah we jiga teh baheula mah di dieu teh. Di dieu baheula Abahna. Sawah hungkul Bah ka dieu kawetan Eueuh encan sawah ka di dalam. Jalan ieu ge can aya nya. Eueuh kanonisasi di Jen Pos ayeuna rona ti ditu teh ti jalan teh titah dibawa ka kaler ku Abah armungeun sabcana sieun naon cai ieu mending keneh di ditu bisa sare di dieu ku di kontoran ku tentara nge bahaya urang mung cenah asa lumpat euy alam lumpat teh kari-kari lempeng cenah ai maneh tong kudu ngagugu ka urang ceuk ieu teh ceng rona teh kitu ngagugu urang sare di kaler mah ieu cengkeun ieu nu mun celikna mah kitu ngagagugu we kadarinya ukur aya nu Idin jeung nu Masasi. Baheula mah teh mung aya dua. Dua we teh. Dua Di jalan mah aya jalan aya anu geus aya nya kan nu ieu Haji Makin nya Nasir mah ayu iti Maiti di hareup teh gede tapi jalan mah anger gitu. angor gede jalan mah. Mana bawa lemur mah nya itu sawah we. Tiap peuting teh rona teh aya 20 nya ditakeungna teh ku mana Mahaji. Tiap magrib dan geus beres isya nyangu ngompreng dia ompreng ngagulungna teh di dinya ge mah hayu itu. Palelewatan kumaha di dieu teh? Gitu, Di dieu palelewatan kumaha? Heeh, hareupeun kitu nu itik mah imahna. Hareupeun jalan. Gitu. Jadi silona teh teh cara lamun eta kontrol. Geus dahar ngontrol bangsa bisa ngawaskeun harus dijaga ku jeung tentara campuran. Bisa aya eta bebeja gitu. Aya tentara ngaronda oge. Ya, jadi saputing teh hiji dua saputing teh. Tentarana teh ari masyarakat dibekelan bedil teh. Henteu dibere. Teu dibere ku eta we tentara hiji unggul bangsa tongkat diberena ieu marona masyarakat mah. Masyarakat mah. Iya, gitu tongkat. Nah, Abah bet kudu aya tentara Abah pedah kumaha we. Kan atuh perang wae atuh. Tiap geus magrib perang wae. Lain Bah jalur perang di dieu di mana? Tempat perangna di mana? Di dieu teh ti Koropeak teh pikeun ka di KBM arek naonan geura atuh geus senja geus rame magrib teh. Gitu biasa. Wah, rame. Pak Idin teh kakarati masjid ngobrol di jalan. Terus berebetan bedil teh senjata teh geus rame. Senjata teh geus rame kitu. Aduh. Pak Idin cuit untung aja imah anu aki sama dieu beureun isu tadu ngagajol kacau. Kacau. Dibukana. Aya kana ngagarun atuh nacan awak kang obrol datang atuh da magrib da karakius. Nyarumput sok di mana? Asup cicing we dinya teh kaluar tuh ta.
Telepon trojo Ayo tari. gimana nelpon? Ya teten pasunar. Oh di hari itu dia. Kan eta penjagaan biasa tanya khusus. datang di ditu aturada karyo kade masyarakat teh hate teh. Datang eta mah tuluy di Naon eta teh? oh eta mobil ieu teh aya mah bangsa heuh bangsa mobil anu aya menon di palasa perang teh keril anu bisa kana galong teh nagog di BM teh tah masyarakat teh geus datang eta mah Jongjon we. rada gempeur gitu tenang gitu tenang ya eta mah nya tuluy ku eta mah disuluh gitu dihancurkeun da ningali isu-isu kana galang teh coba tampak getih Lah. Ya. getih barisaan mangulna ceng yo digarubu we anu urang leuweungna Mana kaleuweung kali itu? kalau mengkai itu barisa etanana Mangkuanana baladna. mangkuna nya ada pun kalil kitu mah atuh di Nya dibere-bere mun mah nya gitu senapan mesin bisa yeunana garubugna teh Kuluy kadinya ka jalan eta anu baempan baheula mah galeng lalu gede. Kuluy ka Cimasuk tah geus di Cimasuk. Rada gede jalanna. Oh berarti di mah leutik keneh. Leutik keneh teh dieu mah. Oh. Kan ka dieu mah jalan nu kacopong mah Polres can aya bah. Can aya jalan nu kacopong mah. Polres. Ka Polres. Eueuh. Eueuh nyata anu jalan ieu teh agak sawah galeng anu gede sepur eueuh. Sepur mah aya berarti baheula nya. Aya. Oh. Di baheula oge. Lain sepur teh jalan kareta. Jalan kareta ti baheula oge jalan. Aya hurung bah karetana ke zaman apa aya. Gitu aya geus jalan biasa Bang. Jadi ayeuna hurung deui. kacopong teh jalan biasa sawah. Mapai sawah mas mapai galengan gitu bolong. Jadi memang Rada gede. jalan rel kereta api di tukang sepur istilahnya tadi disebut teh. Daerah babakan nabi Nah, baru kakara direkonstruksi deui dihirupkeun deui. Kita tahun 82 bahnya. Nah, 82 kereta api di nonaktifkeun, baru aktif deui kamari 2000 sebelum Covid lah putus banyak. 2018-an sampai 2018 lah gitu. Apa geus Covid gitu? 2020-an lah. Masih aktif deui sebagai jadi jalur destinasi orang ibu kota ini nu ka Garut teh bisa aya alternatif pakai jalur kereta api. Benar geus mulai nambah jadwal deui. Tah zaman baheula mah sepur ge make kereta uap keneh nya. nya. Ujung ukur can ka dieu oge wa idina pan ukur di kaum ujung si teh. Tah ukur di kaum teh geus rame. Dang gorong teh bah. Anu urang leuweung teh. Turun kana. Urang leuweung teh pan mangruaya di anu ngungsi mah ka kaum ngungsi tukang lahang. Cuma tukang lahang. Da meureun di arah di kitu. Napa jeung wa idin imahna teh mah siga di imah atuh. Ya Allah ya Rabbi ceret tuluy we. Allahu Akbar cenah eta da Gusti ieu tentara atau gorombolan. Oh, gorombolan ge baroga bedil bah. Oh atuh senjata anti kungku. Gorombolan ge. Senjata anti kungku atuh. Cokot begitu. Alah, Abah teka tembak tagigireun imah. Menapa kita cicing nyempot kieu nya. Noong kitu. Alah, geus kieu atuh ye. Kono sama eta teh jalan anu Bang Roy di tembak teh jalan anu rame kitu satapak teh ka Cimasuk. Ka Cimasuk. Nya kitu pan nu idin mah imah teh deukeut jalan anu urang Cimasuk teh Gaung Puting teh rame jalan teh ka imah teh. Recet mentak mama mah. Baheula mentak mama aki baheula. Mentak ceuk abuya mang ya cik cenah. Da eukeul leutik mah teu poho tah. Mama mah galak. Aya nu ngalibat bos Cimasuk barudak awewe nu istri gararawe teh turun dibuburak jeung gorowok ka itu mama abdi bisi kan ukur sahari taeun dak aluseun mah jadi henteu tuluy gitu. Mama Ahdi teh bapak nasi Abah, aki saya oge gitu. Aki saya kebetulan kan si Abah wa gitu. Jadi henteu eta galak tapi henteu terus-terusan gitu mun urang mah gana yang dibuburak heula. Abah Gitu. terus baheula lagi aya istilah pager bitis geuning Abah baheula. Oh, pager bitis nya fungsi. Pager bitis Abah jadi mah pager bitis. Meri gorombolan nepi ka baheula ka jalur Galunggung Abah nya.
jadi Abah mah di organisasi. organisasi Pagerbitis. masyarakat keur ngabubulakan bola mah Eta teh. zaman DITI pagar sisir, pagar sisir. pagar sisir Soalnya kagodog Abah menang sabaraha poe. Muting. jadi itu teh Digodog kacamata pagar sisir mah. Tadi itu engke tepung di tengah. Jadi digiringkeun si gorombolan teh nya. Jadi teu beunang da urang katong. Oh. Tak bisa anak gorombolan kana turun aya nu ngabejantai ieu kieu na. Cenah neme tadi godog teh. Alah us. Ieu kan teh tapak suku unggul tapak urut makatel naon oh iya anu mauk muning teh ceng di dieu ceng kuning Si gorombolan muning teh di pasar pasar. Pak. di parasa Gorombolan apa nu DI berarti nya jadi Tahun sabaraha euy? DITI mah berarti pasca kemerdekaan Iya. kartu Suwiryo jadi lamun cek istilah lamun aya nama anu kapikir ku abah mah PKI we sabenerna benar that's right sok ayeuna mana rok cek ieu mah sumi cek ieu PSI cenah jadi kagonong henteu tah anu katuhayan ayeuna di Jakarta benar ieu PKI gitu anu sabenerna mah iya gitu jadi ya iya lah saksi sejarah saksi hidup sejarah kejamanan zaman Jepang Pak Jepang zaman tuh kejamanan ai Jepang mah henteu Belanda oge terakhir oh iya benar agresi militer Belanda Belanda terakhir Pernah Jepang panggih mah. jeung tentara Abah jeung Belanda eta Abah. Pernah panggih. Keleutik jadi sabah mah apa geus apa nama eta kekedemas pisan ka rakyat permanusiaan di kitu wae atuh. Sarua di dere-dere. Belanda mah nya nu teu ngagu ya Allah ya Rabbi. Kan ka mama mah nuanieun daekeun ka eta sajarana teh. Mari. Teu daekeun ka Bapak Abi mah. Mari kan geus. Mere roti merena batur mah teu ngagugu di kitu tak model mesil teh anu ayeuna anu dina filman nya Allah. Gelo cek eta tah. Diputer di kitu. Belanda mah kayuan pisan. anjing aing kos jadi sedihnya Belanda mah. Rakyat teu naik kana mobil oge atuh Belanda mah di kitu we ditajong. Aduh. Ya Allah ceng lamun aya batur ku aing mah sia di jewang ceng dah. menanyakan politik ya Katingali abah mah keur nyumput di Cika di nyasa di Cikalong. Nyumput ka kolong. Pak kolong kumaha Kolong Oh, imah. nyumput atuh da ti luhur teh hanap di tilangan ku kapal. Di boman siga ayeuna di plastina. Aduh. Ruksakna. itu merenang Dilikan ka kolong teh meureun anu boga imah di kolong teh meureun da keluar mung da sieun. Jeung tai jeung naon di kolong teh geus Geus mah baheula. emang geus teu inget ka lanceuk ka emak. Atuh geus papisah. Semua Abah teh sok pisah Abah. Tapi isa fungsi ka ayeuna anu rame ayeuna ka caringin ka godong. Fungsi teh berarti godog mah geus rame berarti geus rame baheula teh. Godog nu makam ieu ayeuna nu rame. Hantis kan tah fungsi teh baheula. Fungsi teh baheula ka Cilebak teh kalau luhur kala luhur. Ta tahun sabaraha ti luhur Kalebak. Nyata anu ti luhur Kalebak ku deui. Ai urang berjuangna anu ti dieu mah nya ku Belanda jeung Jepang teh ai Jepang mah geus eleh. Elehna ku masyarakat teh kunaon lain senjata baburuncing Bambu nya eleh gitu. ya. Baburuncing. Jadi memang Ngarok apa? sejarahna ya kan Belanda datang deui harita ketika kejadian Perang Dunia Kedua harita teh kan Jepang diserang ya Hiroshima Nagasaki teh ya. Tadi dinya kekalahanana Jepang teh. Tadi dinya kekalahan Jepang Jepang angkat kaki di Indonesia Belanda ngambil kesempatan. Ketika Indonesia geus ngadeklarasikeun teh datang deui agresi militer Belanda teh anu kahiji 2 kali eta teh. Eta teh 2 kali. Belanda teh datang deui ya kadinya ngagresikeun deui sampai ka 4 dalah. Eta teh masyarakat kabeh di mana-mana teh berfungsi. Fungsi teh ngesayang ieu teh heula laparpan. Ngadaguan omprengan ti dieu di eta disebutna teh baheula mah KMS. Ayeuna mah Gibang. Oh Jibang. Nah eta di dinya panganturan anapan markas teh. Markas. Ngadaguan eta ditanggung tah
Kanu mobil bah, kanu motor, kanu mobil. Nganterkeuna mah kenal. Karena aya kana mobil anu ti dieu mah gitu semestinya ditanggung di tadinya lebah cempaka. Ngarorompreng dahar heula di barade di modal aya di Palestina di eta kebayangnya bola udah tadinya. mantap saya keur barudak urang anjing Mas. perjuangan Emang geus saya nama. anjing orang-orang Yang mah dahar, pulang ke tanah air teh tadi sakieu gitu. Tapi bener saksi hirupna gitu, saksi hirup mayakna di Koropeak. Bahkan si Abah di mimiti agresi Belanda mau kedua kan datang deui kan ke Indonesia, si Abah saksi hirupna ya ayakna. Belanda kadua mah inget gitu han Jepang mah cenah cek mah teh ukur Berarti barengan. si Maah mah kajamanan berarti nya. Nah, Berarti si Maah mah nya Jadi Jepang mah mah. teh si Bal mah Adina, ingeteun Pak. mah Oh. cigana mah ingeteun Jepang mah meureun cigana mah Beda sebelah tahunnya si Maah teh. gitu. Hah? Beda sebelah tahunnya si Maah. Tahu kasih mah Lain Abah ka Maah beda sebelah tahun. Ari kasih mama geus puguh jauh atuh 8 tahun bedana ge. Jadi si Abah teh lanceuk almarhum mama saya gitu ya teh. Da Memang ke si Maah mah ukur geus perang di eta teh geus di dieu deui. oh geus di dieu Geus aya di dieu teu heula teh. Abah keur asup teh atuh cenah cicing entong idan Bah, cenah di peuting. lain ari aya gan baheula disebut lemur Koropeak bener eta teh. Hah? Di aranan Koropeak teh silsilahna Silsilahna naon, Bah? Koropeak pemuncitan teh heuh. Di mana Aya. teh pemuncitan teh? Aya ieu na tempatna. Di mana? Hah? Di dieu nu daerah Koropeak teh. Pemecitan jelema. Heeh. Aya pemecitan jelema mah eueuh di dieu mah sana. Heeh. Eueuh. Kitu han nanu waktuna eueuh anu pemecitan ieu lamun urang teu dibere dahareun ya pasti eta tiap magrib teh. Masih kana lamun kieu mah apahan kudu baheula mah kudu kieu heula, kudu balem. Teu balem mah geus ceuk itu ditanya gitu aya nu ka dieu tadi. Ceuk tentara teh. Cempe. Heueuh. Jika ditanya kudu ditidu tu ti songo gormolan. Bisa aya tentara ka dieu eueuh. Gitu. Eueuh ceuk ieu teh gitu eueuh. Lamun dibejakeun Lamun dibejakeun geus urang cilaka. Ieu nu mentak membahayakeun geus wajan ieu ti ditu ti dieu eueuh gitu. Kabatur mah mentak ngakuna ti dieu aya jadi sebutkeun heho pan Jumat jeung cucu teh kitu buktina teh. oh anu dipencit ya? Anu di Di Wes daerah tembak tuluy dialungkeun kana durukan kana imah manehanana. biru gara-gara ngabejakeun ngabocor. Ta eta teh Jumat jeung sahari teh kan? Jumat jeung Jumat jeung si cucu cucunya. mesti pengkolan kudu ngararona teh di dieu teh geus dicarek. Geus di mana cenah? Euy, geus meuli kupat cenah urang lapar ah. Heeh. Gitu entong baralik. Tahun balik cenah maneh cenah cilaka gitu. Ah cenah kok da urang cenah inget gitu. Heuh deui gua cenah. Kakara oge tepi atuh encan kadahar. Langsung Di palong basantren teh rame natan. Wah, di mana-mana lalaju didurung. Anu hareupeun teh utang paling bayar teh imah teh. Tangos menang nembak, alungkeun kana durukan. Siga hayam atuh. riba. Tah riwayatna eta teh anu ada mayahan ka mama. Eta teh Si Jumat jeung si cucu Jumat teh. cucu teh benar. Cucu teh nanyakeun wae mama mentak mama. Anu dibawa harita dibawa ka imah teh anu di penjara teh lain. Meureun eta. Mentak ador-adoran Bapak Abi mah da sieun teh ka Ciledug cicing di kota. Anu neangan anu aman. Tapi Ciledug geus kota gitu. Geus rada aman gitu. Geus kota tamah. Eta mah Aya protokol. Geus kota aya. Oh, aya toko. Nah ya. Geus tahan eta lamun naidin cicah ka itu dia jalan teh ka itu atuh. Arek nempungan mama teh ka dari ieu cenah. Atuh da. Baheula mah kana ayeuna oge atuh cenah mah aya keneh anu sok ka emak ka Pak Haji mah dor beres magrib teh. Magrib teh geus ka dieu mana kudu nganyahokeun. Eueuh beas duit. Lamun henteu langsung sih. iya Nu menta teh nu malak gitu gerombolan. eta tiap magrib itu. Lah hari pesantren tarbis baheula aya teh. Saha? Pesantren tarbis geus aya baheula.
Zaman gorombolan. Can. Oh, can. Can. Berarti gebeh di geus beres. Saung naon masjid oge pangungkana saung. Tangarona teh di dinya. Di masih dirinya di kieu. Saputing teh opat. Dirinya teh. Nah, saputing teh opat. Masjid tapi saung. Manana atuh di bagian di kidul mah ngarona di belah kidul mah. Nya nanglang jebak ditu nanglang. Geueuman atuh abah di dinya opatan. Jeung jeunatna jeung Mang Nai bapak ade eta kan digawe keneh tanggeus masih keneh digawe teh geus aman di PTG teh digawe. Ai batur ieu ceung mana engke cenah jam 10 datang. Bener. PTG pabrik tenunnya. PTG pabrik tenun Tenun PTG tempatna ini dipake anu ayeuna Ramayana City Mall-nya namanya City Mall. Ciplas. Teh balikna teh jam 10 jam 8 di pabrik PTG teh. Eta teh kumaha yeuna geus eta teh keurahan teh rame we durder dirinya ge. Pas balik tidinya teh jarempe jadong geus rame di. Karena magrib umur kolpek manggus. Asal teh geus isun. Beres perang eta. Wah, lo bantu lemur ka dieu kadinakeun ramena tahun seberapa heula? Lemur Koropea. Oh, dari zaman gorombolan tahun sabaraha. Lain geus beres gorombolan beunanya ramena mah ka dieu. Geus ramena mah geus gorombolan Dari rame. imah nu di dieu we nu di palebah dieu mimiti abah jeung saha eta? Nu di dieu, Imah di dia. imah di dieu nu di dieu ieu mah. Oh, abah we jeung nisasi. Mung dua. Bisa ka dieu nya. Kawetan Kawetan batalah imah. Masih ebeng eta. Oh, atuh hanya eta mah kabeh oge. Lamun baheula gitu lamun ngararaji kumaha eta ngaji? Oh, Ustaz Siron mah geus aya berarti nya almarhum Ustaz Siron. Aya Pak Ustaz Siron bata di dinya di. Sekolah geus aya bah. Baheula sekolah di mana? Aya. Sekolah eta nu di kidul. Oh, di dinya. Di mana? Di sekolah atuh lain sekolah imah anu imah nu jangkung ka eta di dinya. Anu eta anu napala jeung eta Pak Ustaz Siron kan tukang gedung baheula. SD macan aya jeung sekolah mah. Can aya tuh. Oh. Ada. Sasakalana Slipknot iya. Can aya. Sekolah oge abah mah atuh kelas sekolah kelas 2. Aya guru nu bager ini eueuh mah tah cicing gitu tah. Baik banget. Kalan gitu. Kan supaya Jadi aya guru anu Bager ini. ini eueuh mah cara-cara ini. Berarti nepi ka kelas berapa sekolah baheula? Hah? Nepi ka kelas berapa? Teuing ka kelas 2 oge ngetak nulis ngadeg aya maca mader we kitu ayeuna maca koran mah kitu lah. Heh. Nepi ka Maca koran. jadi memang teh sejarah anu baheula gitu tak. Slipknot teh memang acan aya baheula mah nya. MTS teh kakara aya bangunan anu dihareup nya di dekat masjid. Jadi salah kota SR baheula mah banyak. Sekolah rakyat baheula mah lain SD. Sekolah rakyat. SR sekolah rakyat. Rakyat sekolah rakyat. Nah, nu ngarintisna teh almarhum Pak Ustadz Siron nya. Nya. Jadi anjeunna ge ti organisasi ieu nya SI-nya, Serikat Islamnya. Eta teh adin lanceuk Pak Ustaz Siron teh jaka ngaranna teh. Ka eta teh jadi kaitu kadieu di kitu di sakalian di bawana di mana di Cibangban. Eta mah di paraehanana cenah. Cibangban. Nya. Sebenarnya mun kudu daripada panjang pisan gitu ieu teh. Si amana gorombolan mah ku pager sisir jeung ku pager bitis ya. Eta masuk di anggota eta bah. Pager sisir. Pager bitis. Oh, abah Pager bitis jeung wadidi menang 5 poe teh asa setahun. Nah abah ese dahar apa? Di datah dibere ku pamarentah baheula mah. Jadi sakitu 5 kilo ku sebar 5 peutingeun. 5 kilo teh 5 peutingeun. Nya. Lobaan teh. Jadi jalur anu ayeuna sok diparake go gunungan, aya jalan ka gunung boh ka Galunggung, boh ka Beuti Canar, ka Talaga Bodas. Eta teh baheulana teh jalur-jalur pager bitis. Eta teh kalemur anu ieu teh lemur anu pataruman disebut ayeuna teh kabeh oge eueuh. Garawangsa. Nya kosong kabeh geus ngarungsi areueuh ka kota. Gitu anu masa tuluy ka ditu naon kalmur tah naik teh tidinya jalanna teh. Abi muka Galunggung teh kadinya. Heeh. Kata Jawa naon ngaranna teh? Nya. Tajur Sela. Tajur Sela kadinya. Ari eta bah bisa aman ti gorombolan pedah kumaha eta jadi aman gitu bah. Jadi aman ti Ai gorombolan. Garut Sulirio beunangna di mana eta? Di Garut teh.
Iya, di Majalaya. Pimpinanana teh Di Majalaya. oh di Majalaya. Mata panggilna teh eta anu sok ngiriman senjata teh. Heeh. Kan dulu jeung ieu naon teh ade anceuk jadi anu hiji asup ke presiden eta presiden eta teh ya. Soekarno eta ka gunung jadi presiden. Eta cenah anu meran senjatana teh. Coba ya ada mungkin keur baheula keur leutik bah. Kaleci kumaha bah harita bah kaulinan baheula kumaha ngadu kaleci geus aya can zaman baheula. Ngadu kaleci. Wah, ngadu kaleci mah tuh. Tara eleh ieu mah menang wae. Menang sa kitu cepuk aimaan modal mah 5 siki we. Gitu. Datang pesak teh parinu. Nah, jadi lamun ngagemol. Lamun hese ngaji teh usaha nu tukang ngababukna teh. Lamun tara daek ngaji dibabuk sok usaha. Oh, ku mama sama. Ku mama Abah digebuk. Ku mama aiku mama jarang di buru-buru cenah tuh gitu. Heeh, bisa ngamuk mama. Ku mama mah da. Mama, papa, mama. Ini ini tuh gitu ku mama mah. Ini tuh. Berobat perlu ngaji ieu tuh. Ini tuh. Heeh. Lamun teu ngagugu kumaha? Wah, geus parah we. Di kumaha? Digebot. Digebot ya. Digebot. Aduh kaleci jago baheula. Gelut tukangna ieu teh kade. Baheula nu pas awe teh jeung urang mah suka regang heuh. Jeung urang mana? Sok abah gegelut. Mengba tuh wani, mengba tara eleh atuh diadu suku teh. Diadu suku. Jadi lain adu skill bener ya. Urang Poledang teh sohor, urang Poledang teh nu baradag teh sohor. Heeh. Kasebutkeun Poledang ayeuna kamari nu kajadian teh apa. Heeh. Gitu. Ayeuna Bapak Siwauh teh aya keneh di Sampakat teh rame atuh mengba teh. Asa ngasuh tamilu asa si Ahmad milu urang ningali mengba teh ka Sampaka. Milu ditungtu. Anu teh wah, rame di Sampaka teh atuh. Rame. Milu maneh cenah euy, jeung di sasampingna. Man budak ceng ieu, pemain cenah ku urang budak. Alah, beceng sok. Anu. Keun wae teh weang Poledang nu jarangkung badag oge atuh urang mah hayang ulah baburu ceng bikeun oper par. Top sok ku urang beunangkeun teh ayeuna mah. Hancang dibikeun ka baturan bola mah teh mah ban beunang. Aya nu kitu ditinggal we geus. Ceng lah betna. Ah bener euy matak Mang Cari Bapak Siwauh mah. Nuduh wae aya maneh. Lah. Teu ieun. Skill mah 10 anjir. Meng kabeh lapang di Garut mah geus. Kapai ku abdi mah. Trikeun ka Cibatu. Meng baturan teh atuh da ngadaragan lamun henteu wajibin cara ini. Berarti ieu. Cara ini. Karena kereta. Naik. Nah, naik mengbal kan kereta. Oh, ini tuh aya kereta teh ka Cibatu. Tiket meuli hiji nu naik 10 heuh. Lain kieu ceng euy, urang kieu ye. Urang meuli karcisnya. Urang tukang maneh dihareupnya. Aing ke cenah kada tanyakeun. Tuduhkeun di tukang. Aing ke di dinya arek dihareup dituduhkeun. Seureun konektor teh. Cicing bae lah. Matak eureun heula. Kareta api kakara ayeuna namina. Eureun heula teh berhenti da kitu loba anu. Saya jadi ngabangkrutkeun. Loba anu teu malaya atuh dah ani. Komo nu di luhur mah ta ieu. Pre heula we ayeuna mah cigana duka. Bisa duka moal. Si Ben Hur kan sebutna. Kereta apina teh. Si kereta apina teh disebutna teh naon? Kereta api. Disebutna teh naon? Lain si Ben Hur. Nya si naon dateng ngaranna teh kereta api si Gomar. Si Gomar. Kereta api uap guys baheulana teh gitu. Jadi pernah hidup paling anjing jam 10 teh pan geus nyahoon masyarakat teh ke jam 10 cenah ada kereta api waktu teh. Nah, bisa ada tarik atuh ayeuna mah jempling. Atuh kan geus modern enak mah si Gomar jang itu. Ucak ayeuna oge kudu mayar ka Bandung ieu mah mayar hayang nyawa asal aya batur we. Anjing mah bener ya anjing. Biasa cepet nu asal batur teh ulah hiji.
Itu Mau kan bisa hiji, gitu, ayeuna ada mah. hiji. Mau bisa gitu ayeuna mah. Heh, Mau bisa Ayeuna mah gitu. Abah terbayar di alungkeun langsung. ayo. Ayeuna mah dimalangkeun. Aduh. Lain dah. Main bangkrut. Kumaha Main bal, bal di dia. geus apa emang Lain bae. ada dia aya lapang. Hah? Di dia di lamur dia. Aya dina adapun itu ku bajeruk, Bal jeruk. Oh ku bener. bajeruk. Jadi Baheula mah bal teh hese. Oh bal. Bajeruk di mana geus magrib aya di Pak Ustad Sirod akhirna ala Oh. di ala ke geus magrib geus caritikeun ala Alungkeun ngadurukan. beuleum kana durukan Heeh. satahun mah belah-belah Jeruk Bali. Jeruk Duk Bali tapi anu keur mujehna Kalau jeruk Bali dinyeun panasir. suku teh baluna siga kaleci Oh nyeri. Mau kita diadu suku barang suku. diadu suku atuh lapan Gara-gara bajer. diadu suku pan ai bah biasa mah eta mah ulet bal jeruk mah atuh aya siga lecetna atuh menang beuleum mah tapi ulah anu kolot teuing nu keur mejeuna ngaranna teh anu saadinya bes we. Ya, tak ketumuruna. Alah Emang geus we siga naon geus lecet kitu teh. Oh, teu make sepatu, Bah. Teu atuh eueuh baheula mah weureun. Oh, sepatunya. Weureun tah barang berat aya anu dikait panten Heeh. imah dijijirna dikait si bal teh bal jeruk teh bro kana kaca tah teh harita Pak Haji Haji makin. geus aya imahna nu makne nya tanu deui sia gentian kace kabeh kadari karumpuh kadieu sabaraha urang anu main karumpuh tong wakala lumpat can kadieu euy ceng maneh mah ceng lalumpat kumpuh saudunan ceng teh kaca tati harita gosona tong membal di dieu atuh kabeh anu geus baralik di gawe teh da rame atuh da sisi jalan bajruk teh rame pagulung-gulung atuh bajruk mah ulet nah tadi adu suku Geus teh, Bah, jeruk teh. alah liatna atuh asal diduruk cik oge diburim kana huut Asa penasaran nyobaan euy. da ciga aki atuh mentak ayeuna lamun aya can dipatahan ka barudak neangan kan ngaruksak deui lah kana kaca bawa Oh, kaca. Tuh guys, aya ilmu deui zaman Anak kaca. bisa kabeli can aya bal plastik, can aya bal bliter ayeuna. Aya bal bliter mah ngan beureunan nyaku kondisi teh kan, kondisi ekonomi. baheula mah beri segala rupa oge Meng bal wae ge make balna ku bal Jeruk lamun Bali diduruk bal. lamun kadienakeun mah geus nyaho lapang bangsa itu tah geus aya bal di cereu make Oh, aya mah bal aya bliter bal gitu. cibatuna ka pataruman Make sepatu bal teh. sepatu mah eueuh masih kana teu marake padahal aya kana ku ieu we gitu Nyeker. heeh mentak barareuh teh mentak sekolah teh geus cenah atuh penting naut kan we oh udah tapak suku batur deui laban ku curah di laban ku cuy haneut betul hararejo atuh dah cegah kaleci Tapak warung eta teh. aya abah mah urang sukaregang atuh jeung ieu teh asup ka dieu tata mengbal teh Cing gitu. tunggu alah mah ceng lamun ka dieu sieun dipegat teh hampura ceng da lain dihaja inget kana si encang ayeuna nya cenah salaman gitu Selamat. sieun dipegat teh ceng aya sukaregang teh dae teu ambruk mengbal deui cenah Anjir. Fair play mah ya kene di bal lagi. Tapi masuk ayo memburu. sieuna tah apa sinang kordon jagelna di sukaregang teh mengbal teh Heeh. aduh jeung abah Oh, sok pas saya. curug tuh jeung sunah mah beureun ka ayeuna aya nu nuduhkeun di Bayongbong Heeh. ayeuna teh aya diirikan nya di pasar Bayongbong diirikan sia di hidung di kitu teh urang adu deui suku ceng lah Oh, anjir. gitu cenah seurian salaman Tapi pas saya mau osok bola mah. Gelut osok bola. Pengalaman gelut, Bah. terus eta mah rame wae gitu emang Palingan si Ahmad ieu tison teh. ieu mah lamun aya nu ngaheureyan adi bemana si Uni teh atuh da amak Bae aku iya gitu
Ini anu kayaknya pernah disikat teh bah. tiap ngaji balik we cari kusa anu dakan gelut geus. Jangan gelut kok bah langsung. Walu tadi di Sabah teh mah. Galunganana? Heeh. Anu misahna teh cimleung. Naon cimleung mah? Anu misahna. Cimleung teh. Muhammad geus ditinihan ku abi gitu. Ini kenyang. Oh, can puas segala. Makan puas bisa gitu. Ada balai kayak gitu. Karena kemarin iya dibereskeun ku bapak si Ujang. Naonana teh? Dan kemarin dibereskeun abah. Iya. Masa Kan ya? aya kana wadi di Oh, kan sok sini pegat. anjing butuh panjang goblok. Panjang euy ieu mah. Amil adina itu onon almarhum kan. Surmang ada cenah ka ditu. Wadi di manggalan bisa arek. Oh sorangan atuh wae di nungkul di imah bisa arek main bedog barek kemana itu di arek silat arek naon. Mang Idin anu ngabereskeunana. Jadi baheula mah bah aya di Koropean teh aya padepokan wayangnya banyak. Aya Diajak wayang bener kara inget di imahna. Wayang golek. ieu aya Kulit. Aya wayang golek. Golek saya teh wayang kulit. Oh Wayang bisi. golek. aya nya padepokan. sejana di ditu heh. Sisa ngaranna? Sejana Jana. Balawan anu itu jana diheula teh. Ieu pemeran cepot teh iya. Keur aya Aki Halil canu ka ditu mah bangsa pangungsi kabeh daratang geus Heeh. eta mah di ditu mah mentak lamun ayeuna geus sore. Sore lohor teh isuk-isuk nganturan lamun nganturan ayeuna lamun teu nu digawe tilu lamun teu bawa opat teu nerima mah cilaka. Cilaka kumaha bah? Cilaka geus aya nu nyampakeun ku nyata ku goromongan. Oh. Pajak. Cari cingna saung mentak geus artina cing meuni loba-loba teuing ceuk abah teh. Geus aya di ditu. Bah aya ramean Agustusan sok aya baheula teh. Aya wayang golek lobana. Perlombaan hutan. Itu aya. Aya Oh iya. Di mana? tadi di Gibang. Oh di Jibang. Jadi baheula mah Alah. kampung sakit Ah, ribet bayang sebenarnya. Luhurna atuh. Udah lemurna disaliti kayak mana? Luhurna atuh alah. Berapa meter? Eta mah jaba jame deui. Oh, jadi lain ku awi gom lain. Lain ku jame mah bener lah 10 meter mah aya tuh. Heeh. Alah loba anu lajo teh dirinya di parapatan Iya, teh. naon bah nu digantungkeun? Loba wae sagala Iya, segala. aya pan geus rame Aya da daya. TV ayo. Oh TV mah. Oh, TV mah. Oh, enak. Bangsa anu model ayeuna we gitu. Kaos, Kaosnya termos. Bangsa Nu paling nu gede bang, kitu. nu paling mahal nu digantungkeun naon zaman baheula. Naon lah Sepeda, sepeda. Paling berharga gitu. asa eueuh sepeda mah. Oh, sepeda mah. Eueuh. Aya radio digantungkeun. Tah bangsa radio Oh, gitu. radio. Oh, radio mewah zaman Radio. baheula namanya. Baheula mah da TV ge jarang. Jarang. Bang. Saya TV bah. Da kitu mentak TV macan asa. TV macan aya tuh. Radio oge kakar hiji can TV macan aya. Ah, ya TV. TV mah can. Macan aya. Bahasa aya Muhammad Ali oge abah masih kana ngider. Di mana nonton Muhammad Ali? Tadi Pak Wes. Di Pawes, di Nya dina pabrik ayeuna nu ku mandiri. Jadi Didinya. Muhammad Ali. Didinya lalaki. Didinya. Jobring, amun abah geus beres ningali Muhammad Ali hayang gelut teu? Hah? Hayang gelut teu mun geus beres Oh ningali atuh Muhammad Ali. da mentak ceng kabarudak teh eueuh mentak sok aya tinju teh ayeuna teh senek-tenek we abah mah. Heeh. Gitu eueuh nih siga Muhammad Ali. Oh, Sok lain. teangan. Dan bisa juga si Ece. Lain. Muhammad Ali mah Dua aja yang gelut. anu bisa anu ngaliurkeun oge da hese anu siga mencurigna Muhammad Ali mah. Lincah atuh. Cet ku beunang. Eta nu disebutkeun si Pijer teh cenah saya mau kalah dina kursi duduk dina kursi boleh cenah. Bener atuh dah teu cengkat deui. Kuriling telurana. Ku cicing na kursi teu maju deui. Oh. Muhammad Ali mah metak di kota Garut. Kabeh oge kendaraan teh. Oh, nilai Muhammad Ali. Muhammad Ali mah raat atuh nu jalan. Siga ayeuna nonton Persib anjir gitu. Aya bah lanjut Tyson sok bah. Hah? Tyson. Mac Tyson sok aja Mac Tyson. Oh, sok gitu eta. Videona Muhammad Ali. Muhammad Ali mah lah. Oh nya. Rame. Wah anu yeunana naon teh praktikna yeunana teh. Aya si saha ngaranna teh? Cenah ayeuna aya deui aya cenah nu ieu si sekaligus.
anu si Queen teh eta teh anu sakaligus cenah aya deui anyar cenah ayeuna bah. Suateng. lain goblok. Anjir saha? Rian Garcia. Lain. Alah orang Oh, Inggris aya teh, saha? bedana aya cenah nu Heeh. anyar cenah kitu. Ya, cek si Oh iya, Nasim Hamid. Nasim Hamid. Nah, Ya eta cenah sarua. aya. Kikituanana juga Muhammad Ali. Nama UFC, nama fighting teh. Tinju. Pernah lah coba UFC bah. Hah? Pernah ningali UFC? UFC Can. kan gelut bebas Tahu teman. tahu mah. Oh, iya. Jeung suku jeung segala ya nama. Dicekek bisa teman. Gitu. Oh, atuh. Lebih rame eta mah. Eta masalah lamun gitu. Itu salah dah ya masih itu. Karena eta oge Muhammad Ali oge rek ngadukeun jeung tukang ahli silat. Heeh. Ai Muhammad Ali tinju kabisana. Heeh. Ban menang eta teu meunang. Ya itu mah banyak udah. Kata jong. Ai bahkan diajar silat. Gitu hah. Abah Abah mah Cibarusah. Oh, Pan di dieu teh kabeh oge tiap geus isya geus magrib teh ngayakeun. Nya Silat pasti teh. ujang guruna. Ujang mana? Ujang ada mang ada. Oh, Mang Ada. Mang Ada. Guru silat. guru ari Ah, mah. Guru silat. Eta teh kabeh. Kerek apa dia? Goblok kok mana? Ragrag ku mang ada mah kabeh. Oh, gitu? Pan pertandingan ragrag di Ciwalen. Oh. Aya pertandingan Oh, sok digelukeun gitu. ada ku mang ada ngagubrag. Bioskop wala itu bioskop. Loba atuh. No sok ditonton film. Di detan Abah mah kieu ningalina imana eueuh kahayang Cibarusah sia cenah urang mah. Tadi si Aci baru saya. Bisa aja tuh ya. Ieu bisa kieu maneh dinya poek cengke mah lagu kieu mah. Kamana-mana ceng sok ya. Oh nya euy maneh mah euy. Poho ceng gitu teh. Poho ceng nya cenah euy maneh mah. Baru saja namanya euy. Tanggal bola Pan geus aya Sukaregang jeung Koropeak diadu dia udah apa saya? Terus ieu Pertandingan. silat oh pertandingan. Parasea No. Koropeak jeung nya ngagubrag tadi Sukaregang nyang koyot. Wah. Oh. Tadi dinya di jalan Cimasuk di Balong ramena oge. Cenah gara lu cenah. Sa anak buah Ateng jeung Mang Ada Mang keun Ada. mae antep ceng Heeh. keun sigana nyang koyot cenah itu cenah. Anjir. Lain bebeja ka guruna Heeh. rame kudu Koropeak teh. Oh. Rame teu ditu murudu ka arek nyerang teu wanieun kur semeti gurampeng teu wanieun. Nagog ceng ka dieu. Mang Ada kabeh tarurun. Anjir, guru. Teu daekeun teh kebati Sukaregang teh. Lebih cigo lampeng we. Heeh, ku semet dia wanu waniun ka dieu. Koropeak atuh rame baheula mah Koropeak jeung ieu teh. Tah, ingat kan itu baheula keur tarik tamang ek ninggal polisi. Hah? Bahasa di Polwil. Atuh dari cik teh mah Kumaha Abah bisa emosi gitu? Ya, kalau licikna kumaha? can siap Oh, geus didudut. can piriwit Ya ya. gitu, acan babal teh ceng atuh teng duka polisi duka teu. Aslinya iya mah. Kan kudu siap kudu make piriwi ceng ieu teh heula ieu can siap geus dikenyangnya eleh atuh ceng ieu mah. Gitu kahed teh jam. Campurkeun wah. Duka saha? Duka. Derek nyamperkeun jarempe. Oh, itu na teh dek nyampurkeun jarum. Jeung Bang Nasir jeung naon. Oh, Si Abah polisi. Teu da ceurik ceng wae ceng. Abah. Cik Oh, ceng kita rusak. polisi. oh. Kan aya wasit ceng atuh aing geus kieu bet. Jadi eleh dudut atuh dateng can siap mah can kabongohan. Oh, jeung almarhum Mang Amasnya bahasa teh. Heeh. Almarhum Mang Amas. Baheula ngaji bah di mana, Bah? Hah? Ngaji mau sok ngaji. Di wadi di Oh, di Siwadi. Di wadi di. Oh, guru ngaji berarti di Siwadi di mana? Kabeh ngagunuk nu wadi di ngumpul. Oh, Wadi di keur imah panggung di kulon teh. anu di Anu anu deket anu anu harita anu etan geus pipit. Oh. Didinya Oh, berarti kabeh di darinya ngajina. Wah, loba di dinya wadi di. Sok ngaji tara apa? Oh, soal itu dah wadi di kitu. Lain hari baheula dongeng hayang ka pasar baru di Cabok Mama teh ya. Oh, itu Kumaha eta? mah balanya saker meuli pakaian lebaran. Terus ditanya kumaha? Culang cilungku. Kumaha? Gitu luak lieu kita dipecahkan baju teh. Heeh. Ajaran cenah ya balang wae ceplok. Di bambu kumaha? Alhamdulillah teh.
Naon balangah wae teh. Kitu dah. Jadi si abah mah cungkang cingkleng wae. Oh. Itu tengah denge ku bapak teh mama teh bapak. Ma cek mama teh cobaan maju kalah kikian itu we anjing dihantam langsung. Tapi kerasnya didikan Ya banget. memang benar. Jadi si wae berarti nya Wajan mentah lamun lanceuk berjuang dae ada. Juang. Eta mah ti zaman Jepang berarti nya. Terus aya juga. Ayahnya si Wajan taman punya. Jepang, Wajan Di zaman Jepang terus ke eta mah Jakarta nya. bangun wae senjata berjuang dari jeung eta pan di usiana teh kabeh lemur ka kabeh teh di kaum teh Muning Laya disebutna teh Muning Laya. persatuan teh nya tentara teh. Tentara Muning Muning Laya. Laya tanya nyerang tiap Sampai pagi si asup YJ sore teh mah. yang ka gunung mah Kan kabeh. menang menurang mah atuh. Muning Laya mana Tanda teh jasa penghargaan digawekeun di percetakan. digiringna ku Muning Laya teh amanah teh Eta teh baheula teh nya gerombolan teh. Muning Laya. Ai sugan teh ngaji mah di Ustaz Sirod, sakola unggul berarti dinya mah. Oh di Pestasiran mambul kini guruna Oh, ngarah kana ieu wae kana minta udunan cenah beli sapu. Geus meuli cenah barudak teh pake meuli cau cenah. ai sugan teh baheula bukan lucu. Aya Pake meuli cau cenah jang geuna kitu guru. Masa cicing teu ngalawan eta ka guru. Henteu. Oh, tuh. Ada tuh bener tuh. Jadi nu kudu dipikasieun mah tilu. Kudu sieun ka Allah, kudu sieun ka kolot, inong bapa, nu katiluna kudu sieun ka guru. Lian teh eta mah sikat. Tapi bener prinsip si awal eta. Non Cibarang non. Eta Sila teh non, Cibarangus enak. Barangus. Silat teh non haji ada mangada teh. Silat mangada bieu jurusna Cibarangas enak. Nya. Cinaon? Nah, udah teh lah. Ih. Silat. Yang saya tahu sama loading anjing. Oh, eta tuh Cibarusah. Cibarusa. Cibarusah we aman Cibarusah mah. Aman Cibarusa mah. Barusah. Nah, Abah maju ka dieu kumaha? Abah mah aya anu jalan ka karaoge aktif tah. Aktif, Iya, jalan can anyar, aktif, can aktif dalam nu ayeuna. Kan Sudirman ya. Heeh. Heeh. Can diaktifkeun. Wes Abah nempok kebon di dinya. Jampak teh di tengah jalan teh garelut teh. Heeh. Kul papukus nah itu naon ceng itu teh. Sip, ya Bah, kopi lah Bah. Itu. Di gulaan we. Ceng eta atuh ceng pisah Oh, aya. pahit. Aya anu ngaliwat dipisah teu wani. Tuh waronian. Teu wani bisa eta nu ngaliwat kitu sah ceng sakala diantep. Embung cenah hari ceng. Terus kumaha? Berarti ku Abah we pegat gitu. Heeh. Mana ieu? Awas ceng lamun kali deui ceng basa sok ceng kadi teh balik laporkeun ceng ta kadi. Heeh. Nya teh mangga kan. Bawa ka buneran ka itu buneran teh. Diadu deui. Budak sakola. Naon Gimana ieu sakola teh Alia hiji deh. Astagfirullahaladzim. Oh, model ayeuna kitu. tawuran. Ya Allah gitu. Geus sakali deui awas ceng. Si Nya cenah mangga ceng. Geus dua kali tak bisa gelut jeung cilaka mah bahaya. Di tengah we geus we batur mah sieun iman berbedog meureun. Tanya bet ka nu misah. Jalan ieu anyar teh berarti di mana? Anyarna jalan ieu teh di mana ka mana? Di Jalan Sudirman. Nah. Anyarna kan jalan anyar ieu teh. Heeh. Di mana mimitina dibentukna? Sukadana atau di Eta dieu? Di mana Sukadana? tapi Sukaregang. Oh, di Sukadana. Sukaregang jeung ti itu. Copong. Heeh. Oh. Daripada iya naon ngaranna teh Heeh. pada masing-masing borongan ane baru gitu. Jadi aku Pak Oma tadi itu. Tapi ngilu Abah bara nyieun eta jalan? Milu. Oh, milu. Milu ti beneran tuh ikut kalampegan. Oh, lebih ke alam pegan. Ya. Oh. Jadi guys, saya Jalan Sudirman teh baheula mah memang can aya, anyar gitu. Tahun 80-an. Hah? Tahun 80-an aya. Aya tah ngakal cek baturan gitu dina milu jalan proyek. Kumaha ngakalna tah? Ya, Nakal deui wae. proyek. Heeh, kumaha aja? Nakalna kumaha ngakalna? Oh jana batu. Manor caricing. Iya, ke di mana aya manor digawe. Oh gitu geus kitu kabeh. Kabeh lamun satakeng bebek kabeh. Bebek lamun galak bebek kabeh. Mandorna? Heeh. Lamun anu galak bebek. Geus teu baheula kitu. Goblok karena rasa gitu. Rayo.
Main babak wae anjir. Lain hari ieu bah naon lamun puasa takbiran rame juga ayeuna teh. Takbiran Rame. kerja Rame. kolon baheula kerja Rame. politik. Ame baheula bari campur hareureuy lah baheula. Hari budak baheula juga kumaha cika. Hari budak baheula. Oh atuh. Mamang ya tuh Seurik baheula. kadaek kumaha. Heureuy budak baheula kumaha. Geus kolot oge suku mah geus anu dewasa sebutna kokolot. Itu apalin bapak. Salat maghrib Heeh. aya kokoh. Heeh. Arek kitu diasupkeun. Atuh gaganyelan. Ai direret kolotna kabur tah. Yo bapak naon. Kabur ai seorang telin bapak cenah kabur. Ceng maneh mah atuh. Tara boga eta pugu atuh arek sujud teh ngaganya. Dan teu tamat manehna ada kabur atau assalamualaikum kabur ada sugan telin kolotna. Itu teh kabur ngalieuk saha-sahana. Itu apalan ngaran bahasa atuh mah. Ih, ceng nu bejakeun atuh. Lihat teh eta naon deui keur Baheula mah alhamdulillah ka Gusti Maha Suci Allah hareureuy salatna lho. Jogolna tuh. Heeh. Ya Allah ya Rabbi. Ada aturan pan tajuk jadi dinya eta nu kumang nasi di jero. Jogol tepikeun ka bilikna teh atuh rebah. Terus kana balong. Sarolat ya Allah. Oh, ada anaknya balong di Balong. Allah akitir anu eta nanaon cenah atuh barudak itu teh. Jauh ya aturan salat ya Allah wis. Jajaran sabta atuh da kieu teh pade. Ya Allah ya. Ayo ku temok mah atuh dah hese, ayeuna mah atuh ku temok mah. Temok Dan we. bilik. Heeh, Atuh. Tep bae ngojay sia. Kebayang Ngojay. Tungna aing anjing. Ciri seret Gusti. Ngojay ciri seret ya Allah. Ya Rabbi. Aduh anjing apa. Allahu akbar. Ya bener Gusti. pengalaman kolot teh hunggur sudah jeung kolot teh. Nah bil oge takbir aya nu sok ka mana-mana hari digeunggeurekeun wae. Sing bener cenah. Heeh. Ana Ari mandi asok teh. adan tiba heula, heuh? Hah? Adan ya, Oh di baheula. apal mau ujang sunaria? Tung mau adan hade gini kan. Mau ujang sunaria Gitu. saja bisa gitu. Heeh. Iya pelatih ngalabora. Hmm. Nyamanya bang ujang sunaria diajar si Abah. Si Abah ieu teh ujang sunaria teh. Abet amis. Kan gula Tadi yang pahit. Power ae. si Cibarangsa Cibarangsa kira anjing. Mau gula ka si Alus. Tadi si Parah atuh pahit. jangan malah. Jalwi malwi. Anjir. Lamun mama mah lamun saudara wadidi lah. Ari Ulah nurun. anu ngaheureuyan teh mama eta kumaha eta jeung anu dijojoek geuningan. Abah hafal ceritana eta? Nu di Abah mah sok cicing we di imah naon teh tatamuran we aya kaleng urut susu lamun ayeuna mah. bener ta eta Ngadulag. tatamuran teh tatabuhan Ngadulag. sok digelenang tara Aya lamun ha sok digelenang tara sok emak usana pacai gitu. Rada ceng ieu resep ceng lah. Ngarelah jika nanya nih beredra mentak ngadulag teh ayeuna rada antep. bener si abah mau boga rekor ngadulag Ngadulag teh rada antep. panglila nah ini ke zaman ditargiskeun baheula we ke can aya masjid di dieu tong pangkuatna baheula teh buru nama ka urang aja tabuhan teh Di kidul mah beng geuman pedung teh badag teh. heeh Eueuh anu wanieun. heeh Da atuh poek geuman sagala naon oge masjid tajuga teh. heeh Abah we jam 2 jam 1 teh. Eh canggih Ya, naon? ngadulag. Aya lampu mah. Hah? Lampu mah aya Bang. Geus lampu mah aya atuh da ciga Ada hiji dua gitu. lain bah di baheula sok usum juri gitu juri kumaha gitu sama protes aja hai ada lain malam Salasa tuh. Oh itu kudu malam Salasa. Malam Salasa mah ngomong kieu malam Salasa mah ke Salasa mah ada deui gitu.
salah sama. Lain eta zaman jurig baheula rame teh jurig gitu. Hah? Jurig muka itu. Aya wah caritakeun jurig nu kitu. San pernah abah Pernah. masih joget anu geuman gitu. Malik sia jurig nu ka apanya. Cek batur mah cenah aya tanda tajung cenah ulah. Oh, aranya. Oh, Haji Entang sada di masjid kabur. ada? Anu ngaganggu. Anu ngaganggu cenah. Heeh. Da begitu ingat cicil Lompat nah. lompat di gerok cenah malam. Sakatu tuduh. Naon tapi ente pagi jam 12 jam 1 abah mah di kota teh jam 12 wes kerame perang dipegat di Jibang mah tuh dipegat ku tentara di mana ye tata sela radio ceng dirinya radio naon sanewara baheula pan aya sanewara serimpi dea mengharapkan kantor pos nya iya eta anu ayeuna mah anu ieu Jadi langsung lain lamun di Karawang mah geol Karawang teh atuh guys geol Karawang berarti aya geol Karawang cenah aya baheula di dieu gitu awi eta jago jam 12 jam 1 geus perang mentak disebutkeun magrib tadi ya Allah ieu teh geus rame ieu teh di dieu aduh saking ke Bandung ya sorangan jam heueuh oh batur kumaha cenah ieu aya abdi cenah atuh kumaha rek balik aya mah kieu ulah ka sisinya cenah jalan cenah itu ka tengah we nya cenah teh mah ka tengah we kan aspal heeh abdi teh bisa lamun ka sisi engkang-engkangan anu ngaberebet ngaberebet begitu bener si anu remak di ka tengah we jalan teh tadi harinya di hari teh tuikeun kaina Soalnya sudah kali dulu. Gus, ke Gus Imasusi sakit dugal ke masjid jam 12. Berarti jam mana? Sok dangdut, nonton dangdut apa? Tuh, nama tuh bosan gitu tak. Bosan, Cari tangis mikir ke Gus Imasusi. Iya, ceng tadi pegat dirinya. Oh, Nanti kendaraan atuh. Mus masih gitu saret datang jam 12 eta mah atuh anu paparalakan deui naon depan di loteng oh di auran ku kursi ceng saya goblok ka dieu ceng wani mah anjing ulah sok kieu teh ceng turun ka dieu pusing gitu dibukakeun eta teh langsung pici cara lompat bah babal udah cenah sih sama mana euy bener cenah euy teh sieunan cenah mecakan cenah urang hayang nyaho ai mah ceng sok ceng ka dieu si aduana anak aing mah bet rening seunan ka urang mah daek masieun urang mah ceng bet kalabur jenatna tata si Edun lanceuk Mang Saed jeung si Uju pangungsi anu ngahuruyan anu teh nya luka kumanya mama ajeun tang kabur cenah mah cuk ngobrol jeung anu kolot deui ngarti ge cenah ulah sare dina Paimaran cenah mah gitu ditaroskeun di Paimaran nya di Paimaran mah gitu gitu aya nu noel da begem teu ayeuna mah tuh di taros aya naon ku gua lompat bantu cenah ulah dina panjang bener ulah dina Paimaran cenah mah ai batur ulin di dia ayeuna nu nyesa Mang Didin saangkatan jeung Mang Didin saha apa Didin angkatan abah seangkatan baheula baturan ulin Didin aya keneh saha si Didin Mang Didin mah si Piki Mang Didin Jajang bapana Jajang seangkatan yang abah sok menggol atuh meureun kamari ieu meureun buka masalah berarti sukarela jeung si Bah Beni jeung Bapak Abi tah eta mah hampir sigana masa ieu rata we eta mah nya rata teh mah gara eta mah jeung eta mah jeung bapak bapak gitu loyor teh Beni baheula loyor meusan gitu
Kayaknya kebudakna aja loyor sukan cagek. Ante dadaekeun we gitu anu di Ka'bah mah gitu. Teu daekeun teh itu da Abah mah atuh tukang aya nu naon aya nganteur wae ku adina Pak Haji teh ka Ciparai teh. Wabah. Ka Manggaos nganteur wae dianteur wae. Ieu pangapingan urang ka Ciparai cenah. Da aya ka Bogohna pan. Nah, bener baheula Aya ka Bogohna dianteuran aya apa baheula bobogohan kumaha? aya musuhna. Sok baliar-baliar rek ka batur. Baheula bobogohan Papangi si Nenek di mana, Bah? Hah? Nenek Mumun papangi di mana? Nah, daun di dieu we atuh teh mah. Mana di dieu? Di dieu. Kan Nenek malin di Jakarta di mana? Ah, di dieu di nana Di dieu di eta si Bibi biaya si Babay. Babay. Oh, di Kidul. Adina si Nenek. Ya. Oh, di Nenek kan. Oh, di Kidul. Abah teh apel ka Kidul. Heeh, sok ngaji. Oh, ngaji ka mana? Si nenekna ngaji ka Pak Haji Mulia. Oh. Aya Pakai jeung apa Mang Non di warung di hareup Mang Non. Heeh. Adina eta tuh cenah kadi itu cenah lah. Itu cenah gua cenah henteu getol ngajina cenah. Gitu kan ku mang cenah da masih kana dulu ditanya cenah ka itu. Duka cenah berengkad. Sana si Nenekna murengked. Oh, abahna Di jurung-jurung ku Pak Haji. jual mahal tuh, Pak. Mana apa Bu Popon? Iya, tah da. Bu Popon apa Bu Popon? Bu Popon kidul. Pikireuna. Anu ngawaru. Heeh. Iya mantan. Iya, tah da kudu. Ya mah mantana euy. Jang, da kudu dibere kieu atuh. Boga anak pamajikan. Ecang gawe. Iya tah mikirna tapi ayeuna mikirna kitu. Ai barudak ayeuna henteu asal kolot. Anu aya mah sok ayeuna. Pamuda ayeuna. Gitu, kudu dipakean, kudu na barudak kumaha emak jeung bapak cenah ayeuna mah. Bener. Ai baheula mah mikir da kudu dipakean, kudu di daharan mikir. Ai ceuk Pak Haji era cenah ku urang Singapatna geus ka urang dieu meunangkeun cenah kitu. Da Ya daek we abah teh. daek itu teh geus aya nu nyampak eta kasinana teh geus aya anu eta toto almarhum. Oh nya. Eta nu kasih dadah gitu. Paheula-heula ceuing jeung urang. Eta dijual mahal aya Toto teh sok Toto teh sok kadinya kono komo itu nu keur dikaracak cenah guru. Totona dikitu. Dicalonana teh guru. Dari Toto dikitu. Cenah mah untung ka abdi daekeun atuh. Kumang non deui ditaloskeun kadinya. Nya cenah kadinya. Jadi atuh kawina ge Abah mah peuting. Putih. Heeh, imahna tak ka Ciwalen jaba ieu keurna ibnu ge Ciwalen panaon lah. Keur bae kana udung kan maot. Teu boga surat kawin Abah mah. Allah. Ih, ada di Bandung kan kelurahannya semoga surat kawin ya. Cek ieu na ge ieu mah keun ada saroleh cenah lah. Teu gampang cenah. Tapi kan kayana. Ayeuna teh. Tapi secara agama mah nya sah. Baheula mah kan siga kitu baheula mah. Baheula Dan cuman pencatatan sipil eueuh gitu zaman baheula. paudungna geus maot teh ayeuna teh paudung calebena teh nu Cibalong. Baheula eta mah. Gitu. Eta ayeuna ibna di Ciwalen. Baheula di kaum pindah ka Koropea tahun sabaraha eta? Izin si Nenek can masa ka Koropea? Geus aman. Geus aman ka Koropea mah harita? Aman. Kosong juga nantinya di dieu ge nya. Udah pindah teh Lain ieu. Abah nabet peuting teu beurang kawin. Ngarah jong-jong aya eta mah. Ai rameanana mah teu beurang. Oh, Beurang balimahanana Ditanya geus teh kudu ngerti bawah. ada poin teh. balimahanana. Balihamana peuting jongjon. Oh rame atuh. Gimana otak ngaras euy. Rame jaba di sisi jalan Nangap dangdut teh baheula. ribu Nangap dangdut teh. Tuh aya dangdut mah meuni alah loba nu ningali era we. Mun hiburan baheula kawin naon? Mun Hiburan apa? hiburan kawin baheula naon? Sagala aya danu digedekeun teh baheula mah wayang wae atuh nu boga duit. Gila tuh yang Wayang wae atuh. Kawin dan nangap wayang. Abah oge tikeun ka sugi-sugi aya raja teh mentak ku kol ngadorakakeun ka man. Ningali wayang. Ka subuh heeh. Udah wayang geus pegas. Kan aya anu tepikeun ka cidukuk eta budak eta teh bisa leumpang atuh cenah teh duk wae. Tepikeun ka teh bisa leumpang repot tadiuk betak
tah ti harita ningali cekolot ulah. Da dieu ku aya mentak plang henteu. Itu lah ngajur deui we istrinya mah. Da dieu ku aya atuh. Dia teh lamun geus ngobrol jeung lanceutna termasuk jeung almarhum indung urang ya salah sahiji jelema Badung di Koropean. Ieu teh bener. Baheula mah atuh wayang wae baheula mah. Wayang wae nya. Paling aya teh reog. Reog gitu. Reog. Ari di bioskop baheula sok nonton tah. Ada. Kerjaman alah teh naon Ieu mah atuh abah mah wah osok wae kabeh di papai bioskop di Garut. beli karcis. Ali film kartun baheula naon? Hah? Film kartun naon baheula? Film kartun. Cikan mah nu model ayeuna kitu. Naon ngaranna baheula? Boho deui naon. Lain. Jadi erek Tom and Jerry, erek film si naon eta teh Woody Woodpecker, Casper, Mickey Mouse juga. Kabeh di Jadi kalau lama kartun tuh Mickey Mouse. Kartun naon Mickey Mouse. kabeh lamun aya bioskop anu disebutkeun kitu boh disalin kartun kitu di Sumur Sari, di Cikuray, di Garut Per. Garut Per. Gogorowokan kabeh oge. Anu penonton teh. Nah. Wes oi, film butut kitu mah. Anjing protes goblok. Pun butut teh Wes goblok. oi, film butut kitu mah cenah rame atuh heeh. Cingkara robok atuh mentak. Film butut banget. Jadwalkeun anjing eta teh eta tayang deui. Ari Oma sok nonton film Oma. Film Oma. Jarang. Oh, jarang Oma. Atuh bageuna. Abah mah Amerika wae gitu. Film Amerika bageuna naon film Amerika? Si Creed Douglas teh gitu tah. Douglas. Nu Boy. Anak Cut Bray tuluy Manila. Carana cowboy eta Cut Bray teh ari. Baheula mah The Ecstasy Gold, baheula nu film cowboy-nya. Bener anjir tah. Si Douglas. Lain film kitu mah dipilih lain cowboy mah ada. Ya, iya nu kenal artinya geus pugu jadwal di bioskop teh geus aya anjing geus. Siapa datang pe ayeuna gitu anjing. Kalau diprotes ke pihak bioskop Protesna langsung. Lamun Manila mah lamun make cenah calana Manila ayeuna di pada nyurakan. Dapukeun jalan cenah euy. Tah eta anu rubakana anjir bener Manila. pada nyurakan di Sukaregang aya nu make baheula teh. Euy cenah eta calana euy. Manila cenah kitu eraeun atuh. Aya eta mah anu ieu mah atuh botol oge hese diasupkeun. Udah murah. Kan botol eta mah. Cut Bray mah sapan gede mah Douglas teh mah. Douglas jeung naon? Jeung naon teh lah. Di Amerika teh hebat. Hebat eta mah. Lah mah. Anjir, film action gitu malah film gelut Iya, masih panjang gitu wae eta mah. Ieu kudu next season-nya tah berenang. Arya abah bisa capek. Jadi sahabat Koro TV nya dia Baidin beunang saksi hidupna zaman baheula. Sejarah zaman baheula. Nah, alhamdulillah geus bisa hadir. Next kita meureunan urang lanjut deui karena geus moal cukup lah sajam 2 jam mari ngobrol jeung kolot mah gitu. Bah nuhun pisahnya. Nuhun sing sehat-sehat mun si Abah ya alhamdulillah bisa. Lamun arek di papai jeung ngabagi bapak loba keneh sejarah mah. Pokona next season lanjut deui bah. Sakali deui cokot mah ada napi cenah nu gorengna tong ditongton pokona mah. Naonan lah jeung kieu. Mun penasaran sadia mix saja. Jeung kontra. Abah mah jang lamun aya musuh anu megat. Beuh kumaha sieun. Tapi lamun pada sorangan mah der we cengkeun wae. Sakitu wae. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.